Aya nu dagang ka hiji lemur, sabari jojorowokan nawarkeun daganganna. Sayang anak, cenah kitu. Kong silila aya nu ngagoroan. Mang ka dieu jualan naon eta? Jualan mainan Kang. Nah jualan mainan atau makin nyebutna sayang anak itu kumaha urusanna? Pan mang cenah. Nya sugan we pan ai ngaran bapa jeung indung mah ai sayang anak mah sok dipangmalikeun mainan cenah kitu. Oh mainan naon hungkul eta teh? Aya rorobotan, aya mobilan, aya momotoran cenah kitu. Ning loba, heueuh loba cenah. Rek sasapedahan. Nah jadi ngajak sasapedahan kan keur dagang lain. Maksudna lain ngajak sasapedahan ulin, ieu aya mainan sasapedahan rek dibeli moal keur budak cenah kitu. Oh, tapi eta lamun dibeli sasapedahan budak kuring ke budak moal mang. Atuh nya moal. Kembali bubudakeun mah daripada kokoloteun cenah kitu. Heueuh nya kokoloteun mah ngewa aya tatoan dina pipina. Sok dia sasapedahan urang beli keur budak. Aya duitna. Geus nuhun nya cenah. Ini tuh. Can jauh tah. Digoroan deui ku nu dagang teh. Kang ka dieu cenah. Dagoan heula. Balik deui, aya naon deui cenah. Ieu teh duit naon cenah. Manyen mayar ku duit mainan. Ari amang ieu ngajual naon? Ngajual mainan cenah. Kan dibayaran ge ku duit mainan meureunana cenah. Aduh ampun.